pisan ngajak ulin-ulin can aing ieu kemarin barudak. Jok. Sam. Di mana sih, Jok? Aing baru pulang-pulang di mah ditutupin bos. Kalau aing mah, kalau tadi ngausan. Terasa lebih sana tak kesal mana? Gua nu ngajak ulin-ulin acan cek aing kana kemarin. Wah, aing ngajak ke pengulin. Barudak kamarana. Nyau. Tulus nyair gitu. Wah, anu nyair anu murak eta. Aing sieun hujan anak kieu teh. Tuang neser itu ngiap. Nama teh. Cek aing langsung tadi teh ka dieu nyamper. Lu suka neng mana eueuh deui sarua. Tukang ya. Nih. Aku lihat. Nanti, Murah ya. nanti. Si Oningnya. Biasa lagi ngajak. Lain ieu. Kebuan euy meni bala-bala teuing. Bos aing. Nyau. Ieu lamun aing boga duit 400 juta ku aing dibeuli da. Ku aing di bebener di pelakan sampo, pelakan boled. Balagus ya mah. Mun aing mah boga duit 400 juta mah aing belikan domba, sapi, ngaranak meureun pugu-pugu, cungur. Ya pugu sarua di kana kebon ge aing panen warna jadi petani aing sebutna teh. Aing mau mun boga duit sakitu mah belikan domba, belikan sapi, ku aing angon di dieu tah. Pokona mah. Nah, diangon dia goblok. Ngarit sia nah, dia pernah aku diangon di dieu. Kok aing ngarit? Teu bisa teuing aing ngarit. Nah, pandeu aing ieu aing ngingu embe, ngingu domba, ngingu sapi, ngarit goblok paraban. Ulah diangon kebon batur. Kebon aing beak atuh meureun. Ih, teuing daleng kebon aing ieu. Coba aing teu bisa ngarit lagi nah kumaha sia mah, Jo? Aing ulah sosokan meuli sapi, meuli embe, meuli domba. Aing teu bisa ngarit mah. Kan kebon aing rusak, pepelakan aing kumaha panenan ke? Tuh aing naon? Aing teu bisa ngurus kebon montong ngurus. Sok-sokan sia. Sakalina gagal panen nyalahkeun aing. Heuh pan gagal panen. Aing mah ku sapi sia jeung ku domba siap di hakanan. Cih. Atuh bat terus kumaha, Jo? Aing kudu ngarit. Heuh ngarit sia. Teu bisa. Diajar ulah diangon dina kebon aing, pan loba kebon batur. Nah, kumaha lamun teu kaparap domba aing malodar saya tanggung jawab. Jadi aing kudu tanggung jawabna. Cih. Kana bangsa ulah di dieu. Heuh pan mah kebon aing isal. Cih. Siap. Aing ge kumaha lamun gagal panen aing rugi 200 atau 400 juta nu aing mah balik deui aing. Sarua wae lamun aing domba jeung sapi teu kaparap 400 juta tah leungit aing. Palodar. Astagfirullah aing kumati ngomongna ka manehnya. Heuh sia rugi aing leuwih rugi sarua wae. Cih, aku nu sedih mah aing, Jo. Para aya eta sabaraha nyawa eta nu paeh ge 400 juta. Ieu mah moal aya istilah paeh kebon mah. Ari kebon mah moal paeh. Nah pepelakanan nu paeh mah beak aing gagal panen. Bisa meuli deui murah pepelakan mah aing jeung akar-akar. Aya naon ieu? Sia ogenan. Aya naon? Sia ulah ikut campur cicing. Cicing. Aya naon ieu? Aya naon? Yo, lamun sapi paeh ngejeng domba. Enggeus aing mah Geus ulah rari. Oh, enggak sapelin anu aing ya kebon-kebon anu aing. Geus ya mah pasti boga kebon keneh. Geus ieu Wah, ban rari. pepelakan aing gagal panen. Heuh nu aing geus sarua komo modar jeung akar-akarna aja. Heuh cek aing gua Nah, aing sosokan butkeun naon ieu sapi. teh? Geus ya gitu sosokan kebon atuh. Sia ulah ikut campur deui cicing. Sia lah. Naon atuh? Sok ayeuna sia kumaha ayeuna ieu kebon aing, ieu rusak ieu. Sia cungur tah nu kudu tanggung jawab mah. Tapi aing kumaha lamun malodar? Cek aing ulah kitu. Hup. Sia gandeng. Sia ikut campur. Sayang naon? Hah? Sok kasih ayang naon? Sok sayang kumaha aing, hah? Sia dah, Jo. Si awani kana ieu ngabur eta sapi dina kebon aing. Aing teu bisa ngarit aing maneh. Cek aing ulah meuli sapi sia. Sia ge cek aing tah meuli ting kebon mending kita meuli sapi. Astagfirullah kumaha aing ieu eta keuna. Aku mah suka kesuruh lieur. Sia anu lieur. Naon nih? Aya duit 100 lah. Senang sia. Pergi kebon aing. Sia mah tadi ampun geus aing Ka warung nasi. Ieu Loba kebon Tulungan, batur. tulungan. Gimana Naon tulungan patah sih sadi tulungan. Ieu mah beda deui, ieu mah urusan pribadi. Tuluy aing kudu tulungan naon deui si Saldi si Ajo pas ya. Peda naon? Teuing juga. Di mana di mana? Daripada eta mah aing ka jeung riweuh jeung sia. Sok aing ge dawani ieu nah. Pepelakan aing dirusak. Kala. Baru dah kalau latangan ribut aya naon bieu aing disusulan ku si Oding maneh keur ribut peda naon ieu. Bah ieu urang pepelakan bah saloba-loba saluas-luas kieu nya. Heeh. Pira aku yang diparabkeun kana sapi si eta gara diangonina kebon urang. Yo, Pak urang teh pan teu bisa ngarit. Urang teh diabur di dieu. Pira ku?
Atau bari sapi aing mah. Karulah mah. Pak aing kok 400 juta meli lahan di Sarua belakang. dong mah aing geus 400 juta teh sapi. Kera. Emang ai ieu kebon. Sia kitu aja. Panya mah kebon Mang Jenal. Tuh pan urang lamun boga duit 400 juta dibeli ku urang bae di beneran ulah balakieu gitu tah. Ah, garoblok. Karek ngalamun sadia teh. Ku si Mang Jenal lagi moal dijual ieu mah. Karek ngalamun garoblok paraseakeun anu acan dialami. Karek di dalamunan. Sia mangerakeun ka karang ngalamun Kacau. Gas. Tulikeun deui we pas saya. Goblok. Ini enggak kayak kita dulu nih. Sia sing pilih ngalamun teh anjing kira aku beli boga duit 400 juta na sanak merena 400 juta. Sial itu kadang ngalamun gitu. Jadi aing ke bawah suasana. Membeli sapi. Nah, aing ini pisahnya jeung maneh kalau di dulu tuh siapa? Semua tuh lagi tulikeun. Dulu tah ya. Siapa nih? Siapa nih? Wah, ini sarua anjing ulah teu nyiap. Sial da ngalieureun. Ring. Mana teh ilu? Lu ke mana? Jeung si Aki ngarurak teh ilu. Hantu. Nah, ken. Itu apa lah tuh? Siang apan kerleutik mah deng. Ngaruroknya hujanan main bal segalanya. Ya heueuh, bawa barengan anjing. Bal hiji teh. Gerunyuk. Gerunyuk. Kulobaan. Deng, aya nama kamarna ring batur. Nyao. Aing ge teu apal. Mun area keneh nya. Nyarama kitu. Aya nu nyaba meureunana aya nu nganggur. Heueuh nya. Jiga maneh kitu nya. Nganggur. Ding. Pinjam duit 100 boga ding. Sia. Naon ket? Aya wah. Boro-boro aya. Aing ti mana atuh pan apal aing teh nganggur. Sia mah. Ai duit mah aya. Ngan tagihkeun di si Ajo. Di si Ajo. Heueuh. Oh. Jadi eueuh ieu teh. Eueuh. Ti mana tuh pan apal sia ge aing nganggur nah kumaha sia mah. Kalau nginjem duit ka aing. Panas bercerita aing sagala. Eueuh gitu lah, ya mah. Heueuh. Aduh, heueuh anjing kaingetan. Tagih ku aing di si Ajo. Yo, Euy, kenal aja. nah kerja we dengan orderan euy. Yo. Cek si Oding cenah. Soding kumaha? Hutang nu cepet bayar. Gini amannya apal urang boga hutang si Oding? Pancek si Oding na. Minta nagih ka urang. Duh, pang nagihkeun cenah. Si Oding mah kumaha nya? Naon? Nah, aing bebeja hutang ni ibur kitu aing boga hutang ka si Oding. Ka urang hungkul bebeja Sabaraha hutangna? 100 cenah. Aduh, anjing pergi kama tadi sore aing teh nginjem teh. Ya, atuh. Nah, cai ka dieu we si Oding nanya. Buru lah. Bener mah itu si Oding. Cih, tapi aku aing apal. Ya rasan si anjing aing geblek hutang sakitu kemudian nagih. Cai Ayo. tagih we kumaha na ka dieu nya. Heeh, terus lah. Sabaraha? Sabaraha sia mana nya teh? Aduh, deui duit na aing. Oh, 100. Aing ngomongnya cenah bae 2 poe. Lah, geus. Jakeun cek aing gitu, Oh. lamun aing boga hutang wae buat ibur ka batur. Jamnya, Jok? Heeh. Anjing teh geus kaos selain ieu tadi adanan si kunyuk Oding mah meureun. Mah lamun ibur sa RT di dieu pada ngamera di-uploadkeun we. Karena sosial media aing we beureun viral. Nepikeun ka aing di wawancara ke ku TV aing boga hutang ka si Oding. Ibur sa Indonesia. Ngerakeun kudu diadanan si goblok mah. Aing mau sekali-kali dia nginjem 100 mah. Kudu 200 anjing mah diinjem mana euy. Nanti aing mah ku pamikiranna si anjing si Saroding. Da lieu. Geus ngomongkeun naon goblok? Sia anu ngomongkeun naon. Kumaha aing lamun viral anjing dina TV sa Indonesia harapaleun aing boga hutang ka sia kabeh 100.000 pira ge. Nitah batur. Sia we ngomong ka dia nagih anjing. Pan euy aing ek nagih nah kumaha? Nagih kumaha? Ayo we nagih. Aing hutang nagih 100.000. Ha aing iraha nagihna. Antar teh sia teh nyita si Isal. Nagih si Isal ku aing dibayar. Jeung si Isal teh cenah ibur cenah sa RT mah cenah maneh boga hutang cenah ka si Oding cenah. Aing teh nita si Isal nagih ka maneh, da aing ek nagih ka maneh. Buktina apaleun si Isal ka aing tuluy nagih 100.000 tuh. Eueuh ayeuna duitna tuh kosong tuh. Tuh da aing teh nita si Isal nagih ka maneh. Heuh aing pernah ku apaleun. Terus maneh aing kudu mayar 2 kali deui ayeuna mayar ka maneh. Can dipiralkeun aing dina TV pira 100.000. Jeung mayarna kudu 2 kali. Heuh aing iraha nita ka si Isal. Nyawa teuing aya nagih ka aing. Ye, di mana-mana anu boga hutang nu galak, ieu mah sia nu ngahutangkeun nu galak goblok. Dibalik cungur. Arek ge nu nagih nu galak lain boga hutang. Nu puguran nama aing geus boga hutang ka sia mah. Geus ditagih ku si Faisal. Heuh eta mah urusan sia ka si Isal mah. Ieu mah ka aing we da aing teh nita Tahu nagih. hutang sia geus lunas.
Nah lunas kumaha? Ek balik Aing mah mana sia. duitna? Astagfirullah. Geus kasih Isal. Bunga sasenita si Faisal. Da aing teh nitah ngan manehna nanya. Geus dibayar kasih Faisal. Minjem duit ka aing. Boga duit 100. Aing teh boga duit ca aing teh. Aya ge di si Ajo tagihun. Ya Allah anjing jiga masih cungur eta. Ih, aing. Nah jika mama kumapan ke fakta kitu. Korek tuh udah si Oding mah nya. Tanya ke si Sal tuh Ji bro. Ku aing dibayar tadi. Untung eta iya. gitu si Ajo. Heuh aing teh sia we. Sian mayar denda ka aing, sian Aya ngibur. denda ka aing goblok. Aing diiburkeun boga utang ka sia, denda heula. Aing teh ngaiburkeun ka si Salungkul. Enggak, saya moal denda mah bae. Kabur aja Ji bro. Ulah sampai aing nginjem duit ka sia ya ayeuna. Jadi nginjem duit. Pugu aing gaek nagih ka sia jadi. Geus lunas, Oding geus lunas. Ah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah aing kabur ah. Anjing. Si Faisal merenang ditagih tadi. Ram jadah.